Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta Punopia Rahmawati, mahasiswi pendidikan bahasa jeung sastra daerah semester 4, dina presentasi ayeuna bade medarkeun ngeunaan sajak. Materi anu dipedar nyaeta aya 3, anu kahiji nyaeta ngeunaan unsur-unsur sajak, anu kadua nyaeta ngeunaan struktur sajak Sunda, jeung anu katilu nyaeta ngeunaan fungsi sosial sajak. Satacan materi dipedar, naon arti-harti sajak teh? Sajak nyaeta sastra wangun ugeran atawa puisi anu teu kauger ku patokan-patokan. Sajak henteu kauger ku padalisan atawa baris jeung jejeran. Dina sapadana, jumlah engang dina unggal pada atawa bait atawa sora tungtung dina unggal padalisan atawa jejeran. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda, sajak teh asalna tina basa Malayu. Ari hartina guguritan sarupaning sair, tapi sapadana henteu matok opat jejar. Materi anu kahiji nyaeta ngeunaan unsur-unsur sajak. Unsur-unsur sajak aya 4, nyaeta anu kahiji pikiran atawa sense. Nyaeta pikiran pangarang anu nyangkaruk dina jiwana dikedalkeun ngaliwatan karanganana. Anu kadua nyaeta rasa atawa feeling. Nyaeta rasa panyajak anu dikedalkeun dina sajakna, bisa rasa waas, bungah, sumanget, ambek atawa ceceub. Anu katilu nyaeta gaya atawa ton. Nyaeta gaya panyajak anu ditepikeun dina sajakna, bisa humoris, realistis, kritis, romantis, atawa mika cinta kalemah caina. Anu kaopat maksud atawa intention. Sok disebut oge amanat, nyaeta maksud anu hayang ditempikeun ku panyajak. Materi anu kadua nyaeta ngeunaan struktur sajak Sunda. Struktur sajak nyaeta unsur lahiriah sajak jeung unsur batiniah sajak anu ngawangun eta sajak. Unsur lahiriah sajak anu kahiji aya imaji, anu kadua nyaeta simbol atawa lambang, anu katilu musikalitas atawa wirahma, jeung anu kaopat nyaeta gaya basa. Sedangkeun unsur batiniah sajak anu kahiji nyaeta tema, anu kadua nyaeta nada jeung suasana, anu katilu nyaeta rasa, anu kaopat nyaeta amanat. Anu katilu fungsi sosial sajak. Fungsi sosial sajak nyaeta sajak bisa jadi arahan dina ngawentuk kapribadian. Anu kadua sajak bisa ngembangkeun kognitif peserta didik. Anu katilu sajak bisa ngalatih diri pikeun berimajinasi. Anu kaopat sajak bisa ngagambarkeun kahirupan manusia jeung lingkunganana. Aya contoh sajak Sunda nyaeta karangan Ajip Rosidi anu judulna Tanah Sunda. Tanah Sunda Yasana Ajip Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan. Hejo Paul langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyiuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk. Kuring memumpang, kuring rek datang.
Kuring tungtung tetepan. Kuring tungtung tetepan, tungtung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian, getih ngabayaba, getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian, panon carlong tanggah, jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan, taya kamarasan, ngan katugenahan. Hejo pagunungan, paul lautan, taya katentreman, ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna, langit hibar, lembur musnah, jalan lecek ngabalumbung ka kota. Kembang beureum buah biru, kembang wera, kembang jayanti, tanah tempat kuring sideku, ngurugan mun kuring tepi ka pati. Jatiwangi 1856. Nah, contoh video maca sajak Sunda nyata anu judulna Tanah Sunda karya Aji Prosidi nyaritakeun tentang mika cinta kalemah Caina. Sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng kakirangan dina ngadugikeun materina. Sakitu anu tiasa dipikahatur, hapunten, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.